muslimat rahimakumullah. Sim kuring dina danget ieu nyaeta dihaturanan linggih di piwara ngaos ku patatang tayana. Ari maksudna mah dina raraga syukuran wireh putrana parantos digusaran. Mung satiap-tiap aya syukur tangtos aya kupur. Nanging ai soal kupurna mah engkewe sanes waktos deui manawi patatang taryana nabeuh deui. Rata-rata jelema di alam dunia teu nyaho ngaran teu nyaho dirupa. Seperti kana taud apa ngan teu nyaho rupana kumaha jeung migawena taud. Ari audu teh asa tina kecap awada. Naon margina harokatil wau ilal aini, jadi harakatna wau ditukerkeun kana ain pasoropa maka surup audu ai akbir ya pangajalita cika ingat teh ari nu dipikahayang ku jelema kagungan Allah di udag-udag tapi kanu boganan teu wau seperti ayeuna nini oge geuning ayeuna mah geuningnya isuk-isuk teh cing alacir maksudna mah olahraga hayang manyangkeun hirup bari make jeung calana panjang meuni percis bebegi geuning lulumpatan maksudna mah hayang jag manyangkeun hirup ngan jeung nu boga hirup henteu wau tadi dieu cilakan tanya gitu benar halus aing mah urang jadi dalang dakwah bisa aing mah kapula kabale sia kabale aing mah kita aing mah eta mah lahir batin ta dalang Cecep Supriyadi keur sohor baheula eta dina naon eta dina surah rahwana alang atawa dina ngomongna pamandruna paman kumbayana anu mawi dihaturanan linggih ku diri kula cadanya euy alam bener sadaka aya sanes kaula teh nyaeta bade ngahaturkeun rebunuhun lakasa ketika mingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangkir kula aduh bener bisa aduh anu mawi pun mang dina waktos ayeuna jelaran ngawayang teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi di Jeleko aduh dalang Ibrahim baheula kitu euy kita ngawayang beurang tuluy anu kaul kumaha mun urang mah ku pidato para wargi atuh si kuring teh sadayana ieu hapunten kaul teh mung dugi ka dieu kitu ieu mah kudorna nu mawi pun mangawayang teh ayeuna seureursan seueur anu bade kaul bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti kulale naon jangan media ngadongengna mah bisa aja dongeng tunggal apa kacapina wah sama suling ya suling ya alhamdulillah dina waktu aya ngecek geningan ni urang geus di nepi ka palabahi umur teh nini iya sushi
caritana eta nu budeg jeung nu budeg bobogohan bayangkeun grepek nu budeg jeung nu budeg keur cicing dina saung akan ngarasa bagja barina sugema ayeuna bisa patepung lawung pamprok jonghok di saung bonteng nyai padahal akang teh lamun peuting tega kana sare beurang tega kana dahar leuwih waas akang lamun lumpat ka tempat sarekan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling bohong demi Allah nyai aya eta nu ngajenil dina endung sampean teteh kutil sanes naon kutil oh manawi teh kutil bayangkeun anu budak ieu mah jeung budak ampun aduh ampun jeung hari maneh aki ceuk si Nini kitu teh bari ngiset diukna bari ngalaan sisig hari maneh bet melong wae ka aing tara-tara ti sasahari sabenerna aku teh inget kana lampahan baheula keur ngora keur bulan madu basa urang geuning bobogohan di kebon bonteng kira-kira na ieu maneh lamun sapatemon hees jeung aing ayeuna di bawah hees kira-kira na daek maneh mini oh rai sugan teh aing wae nu hayang teh oh mana kejodohna aduh hayu atuh dor we caritana si Aki jeung si Nini gatrik aduh eta si Nini nepi ka ngejerit Gusti sia teh Aki alah naon sia teh kawas gadis wae jeung ngajerit lain aing mah kaget deuleu sia kaget naon ni eta sia bet jadi gede kitu oh lain gede goblok nilep itu geuning sia tah mah aduh ampun aduh aing nilep nate jadi 3 atuh pungulnya gunung alah ampun alah alah nafsu kapegung beureun si Nini cek aing oge ieu tong sok aya kahayang sia teh sakira-kira geus teh bisa digunakeun mah tuh turutan deuleu si Atang tukang kudarengong keun bada ieu mah Nini ka budak ka Atang oh bae susah sisi teh beureunan eta Nini teh bibigna oh manehna mah dalam pengalaman ka itu meuli jamu-jamu aing tong meulikeun irek caritana eta si Aki boga we ladang cau meureunnya init manehna ka itu ka buah dua meuli jamu-jamu jeung irek ke pasar buah dua balik di pasar sapoe 2 poe manginuman jamu si Aki si Nini nginuman irek beureun hayang jadi gadis deui geus saminggu eta si Aki minuman jamu-jamu wae ngoret jadi buruan aido nepi ka ditangguy atuh waduh cul pacul Nini dulu ieu aing aduh eta we si Aki demonstrasi ngajingjing teko teu kulumeun ku ieu we dikitu tak kat mukakeun pantau teh pot
megat angkot untuk kucuruh teu kieu we ka hareup teh putu. Ampun banyak oke banget. cek sini nih teh Alah, oh wae. Hayu atuh. wah cerita negor we gatriknya anu mah wah bahasa eta mah pan sini nu ngajerit si Aki anu mah ngoceak tobat nyinyi hebat dulu muni hese kieu Oh, lain hese belenggu. Geuning eta samping milu ka jero. aduh ampun aing mah tenan di mimitian atuh sia teh Kan bae. Dadongeng karana ge. atuh da pikiran ekonomi nu sakieu Rama ujung. kurang Yang menjadi politik. Dina keur kaayaan ekonomi keur kieu goreng kajahatan teh tong boro lalaki awewe ayeuna mah geus jadi copet Aya kan? la ilaha illallah pengalaman sigana mah ya mogok aing mobil teh di alun-alun di Kapadalarang Oh, ai kitu. megat ieu we Damri bos kota ayo dina bus teh pinu di nangtung aing oge ye nangtung pas sadap di tukangan dewek awewe copet kebeneran aing teh make celana panjang yang wungkul teh make kolor ai saku tobros aing teh Josu pe awewe teh nyopet kana saku aing marukana meureun teu molongo saku aing teh lain tamat ka hareup jokep pe marukana handphone aduh ampun didengkek we ku aing teh leungeunna teh geus nya ke eta nu aing teh tep pageuh pan ceuk aing teh sok sia mending dicorowokeun mending cook aduh alah jangan we nepi ka Padalarang teuing kumaha da kokotna teh digibri-gibri kumaha aduh mainan ampun. meni bro karek Alah. Aduh ampun Gusti nu agung pengalaman Oh, dongeng pengalaman karena bunga ngalengka teh kitu we awewe saya dengan jodoh eta we ai sare ge teh peuting keur dibrage kitu we bujurna teh dijodohkeun ku bapana teh jeung lalaki sarua di Boson aya. ai lalaki na mah dut kitu teh di sadana teh da beda geuning lalaki jeung awewe itu teh nya Beda kan? ai lalaki mah kadang-kadang bos atau dut ai awewe mah paling cuek tah jeung sinen beda itu teh Beda. sinen mah teuing beuneu tapi itu teh derek jalan ka tukang beuneunan heurin ku samping nya kapaksa nyelepet ka hareup aya nu kadupak beureun aduh ampun alah alah paingan karek nepi ka mana dongeng nepi teh Eta bieu oh nu boson heueuh son. nu boson jeung nu boson kawinkeun we da sarua pada bogoheun ai kamar ngareneng jeung kamar mitoha gitu tah dipeuting teh kitu mitohana teh asa dihibur ku anak teu boga kaset oge cenah geunah ieu ge ngadengekeun hitut Sana bae jaipong. da ayeuna mah geus patemalan hitut teh ngalagu
eta temitohanna cing ngarengklake di kamar hiji mangsa tut ruas bapana teh alah boa si nyai pae nah atuh disana hitutna wah melang beureun bapak ngaran-ngaran bapak ka anak atuh umrah ge pantok kamar teh brai muka si horeng jeung peso teh meureunna ditindihan ku salakina beureun katutupan da eta mah lalaki gagajeung teh da asa dibukakeun teh meureun manehna ge bapak nempi ka ti dagor ka dupak hitut kitu da benar gitu cek aing oge benar alhamdulillah ya makan si Neng Indri Nur Oktaviani parantos di Busaran parantos rengse kabagian ngahiburna di dieu nya Sumuhun. Sumuhun. doakeun ku sararea sae sabab seni urang teh deuleu aya kesenian bangsa deungeun anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok Kemari mabok. nya leler nu matak bagja keneh dina peucing ieu urang kudu syukur ka Nu Maha Agung Bapa Hajat masih keneh secara teu langsung ieu teh ngiring ngalestarikeun seni kesenian urang khususna wayang golek Sumuhun. laras muga natrat jadi riwayat jadi sejarah ke kamurang kalihna nya laras bagja ceuing hirup Urang pemanasan kayaknya. Olahraga naon nya atuh olahraga mah naon hei ulah kaget sih kau lah tenang tenang engke gede oh ye nah tetek genggerong teh peduli genggerong-gerong aing Titit. Titit. bangsa naon itu tetapi ngaleut kitu euy Berani. agak kaulah cepot bangsa berani ya moal kitu urang Brasil mah uyah-uyahan meureun suka menang main bolana Bisa jadi itu teh. oh bisa jadi orang Korea meureun Korea Pak ya kade Pak aing sok curiga ieu lemon kitu ge benar udah kaget euy saha geus saha da aing mah geus nanya sia ka dieu atuh kan kaula sepot dah aing ngomong jeung dunungan mun keueung Benar kan? namahan muringkal lamun aya jelema aya musuh naon-naon teh lamun ngadenge suara dunungan jauh lakatei aing leungit aya naon lain eta dunungan benar ka dieu kakang Bandar Togel Hayang disiksa saudara. lamun juragan Bima tah aya puringka tong eureus ya itu puringkak kana bulu punuk aing teh eureus ya jejak ke bae juragan Arjuna mah tong heureuy eta keur budak di bawah tunggu pare wae kumaha kang juragan Bima mah ngebahayam teh syeuh Cang ayam teh paburantak nepi ka teu ngararenog tah nah da dijual hayamna kabeh
Ayah aya leuwih wae ai dunungan eta mah nu hiji ngebahayam teh ieu ayam hayam teh lain lumpat kalah cing jalan leungeur luak liuk kalah nyorok coke terus itu inung barudak silap digugulung parantos 3 dinten acek Siti Ragen teu damang sumuhun alah tobat ting emak lu mak ya atuh tobat ai sigareng ka mana atunya aya kitu penyakit ayeuna mah udah biasa inung sering sesok ditinggal-tinggalkeun budek teh moal malaria mah kitu bah boanya penyakit ayeuna kadea ulah lalawara demam berdarah komo halodo gara rek pindah kana usum ngiji nya rupa-rupa teteh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah nya terutama di barang tua utamina mah dina barang tuang cak ade teh nya ulang omat pingkeun mah anu berminyak teh ulah teh seperti naon wae ta naon gorengan lain naon drum jariken kompor teteh berminyak ada jelema gelo sih ieu mah Berokan nu kitu berminyak emang wadah minyak engke pingke heula mah sia ngomong ulah ditanya antep we geura nya jeung ulah ditemalan dak kitu ka ituna ge tukang da resep ai teh mah ya gitu baru rutuhun mah ku aing teh naon aduh ai teh kitu acek Siti Ragen teu damang sumuhun ayana bade kumawantun jisim abdi teh agan bade kumawantun namun tong bari ceurik atuh khawatir da geus jebrog era da teu pantes teu ceurik teh keune teu da mau biasana mudah-mudahan urang ngadoa ukur ikhtiar budak ceri kayang mangku nya kan ari kitu naon Kakang Semar Manawi ieu mah Manawi naon da geuning tuang garwa ge damang ku eta kemang teh nun ya ieu mah bade namut kemang tamu alami pangitan upami parantos sehat mah pangitan abdi ka dieu deui uang sude nun kan aduh Kakang Semar ulah naon itu kumaha aki-aki teh ngangan ubar kampung limpuran pak ngaojang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawora limpuran di bapak atulah sudah pohonnya nya sing inget Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh waduh waspada sasaoran kitu eta wa bener Gatot Kaca Kakang Semar ge nyaksian sumuhun nu matang ulah ai sirik kepret ke ku aing tong sok kitu maksudnya kinung banyak abong ka inung sampeuran sia teh nya Aisyah teh inung teh geus inung sampeuran ka kira-kira Bapak geus linglung bapak aing geus kurang ingatan oh bener aing inung sampeuran mah heuh tuh geuning dewe ke tempat ngomong teuing kalau eta teh linglung teh kolot kitu teh balik di ka budak da eta bukti lagi aya budak teh keur main keleci teh pipilueun pipilueun naon pipilueun nyokot keleci tuluy dijual kurang ingatan pikun da eta geus pikun nya atuh teu naon ngan kadewe cing ati-ati ai saya nama sawios disarangan ku putra Gatot Kaca sawios teu kedah nu teu kae mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta kemang sareng bapak ka itu ai jak leungit ke ora teuing halang-halang we kakolot nya atuh teu naon kadewe sing ati-ati ka jalanna sing persanten ka jisim abdi sing persanten kadewa
nuhun dagan dulu nuhun ayana sager jika ada Indonesia lain aduh eta Pak keun bajeng abdi we urang barengan ulah dan nyuhunkeun widi kalau bias nun aneh bapak aing jadi galak itu neungeun nanyaan nepi dah adewe kapan kerek syukuran sepo saya Rakaripati pangapunten kaula nun naon daya kaula Rakaripati ampun lu naon lah silaka sepo silaka Gatot Kasa aduh bibi naon Srikani nguningakeun kaula nun Aceh Subadra ngelepak deui di zaman ayeuna teh nuju diriung-riung kaula nun enga geralanongan deui eta ku Kemang Jangkok enga kaula nun astagfirullahaladzim nya cepuing oge panyakit nepi ka kitu aya kitu panyakit Subadra ngelepak deui timalan kaula nun Gatot Kaca ulun buru-buru Kakang Semar udah gelas sakedeung da meureun jauh nginjem heula kitu Kemang amit penyakit ayeuna dulu aya dadakan gitu penyakit naon disebutahin gitu dadakan gitu tiga ayan gitu teh anu sok dadakan gitu penyakit ayan ayan mah tetangga aing mau tidak penyakit ngajelema sih teh koyon Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya cocorowokan saja jalan wah kan sakolepan atuh eta lempang kolot wah padahal Semar anu asli nama keur nikreuh dikawit angkat dugi kaina teh teu acan dugi ka tumaritis amuing sore dulu sada tongeret ya parantos setengah cager gitu hidung barudak ya mudah-mudahan masing dulu itu we roai dangka menigararing taroai dulu banyak itu barudak di dewek mah nu wani ngaganggu sumohon aman itu kacang panjang dulu alaeunya sumohon meningagara baik Maria jaat nah betingat kasih cepot sidawala ieu nah mah kumaha sieun kumaha nama maklum di puseur da ieu sing selamat mewah Semar Yawinangun Semar Kuncung Danar Wulu Angda dia Pakuninga alam Pakuninga Ari sora dipakai terus-terusan barijeng di AC Jakarta di isu kieu teu bisa kakawin panjang buat nyakitu ada urang teh sareng panggung dua panggung atuh amuing dulu ieu nya tongeret di Sarada Wararaas aya di kampung teh kitu nya eta layung nu coret cai nu harerang nya Palawija Jararadi dulu itu ya jualin ke lebarannya cung usi jeung usi amuing ujang paselang sora tongeret jeung sora nunagi ih banyak gitu teh atuh cung
si horeng Naon diogok manusia teh cukup pangeran teh diwowoy diogok jeung barang anyar terus nu dipake teh kurang Oh gitu buktina barang anyar nu karasa ku mahepan poe ayeuna teh lain poe kamari mohon nyajang Sumo tuh cek oge kiseup nu ayeuna lain kiseup nu tadi napas nu ayeuna lain napas nu tadi disebat barang weteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusia teu bisa ngaweteuhkeun deui kaimanan katakwaan kanu kawasa hartina teh dosa bakal aya mamala anu teu hade kana diri Sumo sami jeung tutu marima hartina teh teu marima malahan sing inget kana janji anjeunna lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditamah deui karaos tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab gede hareup cuk tangtos ya jak laras eta mata pira kudu mata ulah kalanjoan oge hirup mah ujang eta laras ulah kajongjonan teuing malahan ulah wakasuka seuri lamun canyaho jati diri eta diri urang teh saha di mana asa deka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna kudu kumaha ayeuna sumoho teu aya kajaba kumaha manusia hirup di alam dunia teh pikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah tanya nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala sae moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia ganti pikeun ibadah sumoho migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh ari egdak sasangem da asa omongan abdi mah sahawawan ka dewek kitu rupina kunaha ti palikaten boa deuleu anu masuk di Lebak teh acan dibayar deuleu eta Manenagi pada kuati kota merendeng. Obat Lempang aki-aki. Juragan, sebah kape juragan. Nuhun wa, hebat Lempang teh wa. Itu raya. Kumaha tuh agan? Wah sakitu wa. Wayahna putra dongkap di kakaraton teh. Bibi Subadra teu damang deui. Ulu amuing. Gusti, istri teh damang deui non. Ieu. Amuing eta panyawat duge ka kituna. Sumohon kula. Kumaha tuh non? Tah wah sakitu wayahna, ieu mah wayahna punten wa. Gacan duginya wa teh ka bumi. Sakedap deh panginten anak opat tanyakan deui mah opat pudunan wayahna sakedap ieu mah naon eta kemang tamut heula ulah kemang tamut heula kemang naon bang boleh nya tamut heula sakedap ari agani teh naon ieu maksudna kemang tamut heula itu kembang boleh mas lain eta kembang ieu mah sumuhun kembang naon apaan uah teh teh namut kembang saha wa cikene pan uih tadi itu saha namut kembang apaan uah teh geuning mulih deui tadi teh sakawit angkat teh mulih deui cenah penak sareng tatangga uah di pasar uah istri tedamang uahnya sumping ke karaton namut kemang cangkok kagungan uah Batarati Paman Arjuna itu saha uah sing jeger teuing uah mah tuwararantun teuing ay kangen naon cenah uah kemang apaan cenah uah istri tedamang dosa dugi uah mati kawit mios oge upami laras teh mah indung barudak
kakenaan ku pajawat moal mah ke jeung gugulawat namut kemang gua mah bade saya aya we lanong di kampung aya teu wararantun teuing wa kapan wa teh namut teu rumaos itu agan naon teh wa lamun kitu carana wa jeung wa ka itu angkat teh mangga ayo ini aduh enggak kau lanuna kadipati enggak kelanan Srikani aduh cepot lan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca kumaha lihat teuing duh kumaha tuh ka mana nyusuna nya nya atuh maritis yeun papaliwat Paul papaliwat pajalan teh loba anu motong anu kaitun lempeng aduh mangga antos gan ku abdi lah dipepag Srikani Subadra nyai cing kuat nyai palang siang be aing mah aduh leuh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana nangis pernah kaulan pernah nangis aduh apa mah leuh nyapa cek abdi ge ya agan wayahna Kakang Semar wayahna amuing di mana penakna ijagan geus deukeut pun geus deukeut nya aja cek abdi ge beberapa mah kitu tah ngange gerakan engkang-engkang nya gegenut ya aduh Gusti Pak Gusti istri teu damang deui Bapak nu matak teh kreuwas ya nu mawe teh oge cing atuh kanya wayahna we Kakang Semar hampura kaula timalan eta kembang teh hinyeum heula teu geuning wayahna teh Pak kembang teh kembang naon dek teh ya anakmu sadaya daya jisim abdi teh bujeng hingga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan lamut kembang agan yeuh eta ampun teuing upami leres teh mah inung barudak kudur panginten jisim abdi teh moal gugulawat namut kembang pada saya aya lanong di kampung kaula nun pangrasa jadi sinekna kumaha sumuhun teu namut kembang maka jeung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh nah bapak teh teh banyo naon enggak eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah acek Siti Ragen teu damang ih teu da teh acan penak sareng inung barudak ti si abdi mah nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh sieun pugu da kuring teh mata peda pan abdi nyaksian bapak nginjem Pak tong sok kitu bapaknya ja cek pohoan deui cek oge pikun teu da aing teh can pikun deuleu ya mun tong heureui di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang buru-buru wayahna kadiekeun heula eta kembang sakedeung enggak kaula nona kadipati enggak ayo buru-buru Semar ih jadi mau nun jadi mau kumaha teh Tadi nepet. nepi kaki tu eta aki-aki limpuran nepi ka kitu mah aduh tuh keharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo tahu nih saya di Jakarta udah lama lain cicing di Jakarta teh meni agul pugu panas aing teh sudi cicing di dieu ngomong di lemur oge ngene bahasa Indonesia we geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh diam kamu dari mana dari kampungnya dari Bukit Topi
ngaran lembur matang di Indonesiakeun Yang ewa. maksudnya mati pasir duduku itu teh ulu lain ulu teman nulungan senajan bapak oge ai salah mah Nyempatkeun. kalah mewe ya Nyempatkeun di korang anak. sarua we jeung mot tong ganti koro anak ulah nyatu anak teh ti dudungan makanya can bayaran teh sakitu dudungan sok ngaremet teh wah enggak atuh mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos no ayana hampun aga teu rumaos abui ceuk aing lagi bikeun sabar Pakai selamat ke sekolah. kadek tanya gerak yo iya nya anak melaan moal melaan wing mah kanu salah mah kurang ajar bikin semar di rumah lu aya anak duh Gatot Kaca kauleun tenyo si Semar leungit Oh gitu ya. waduh wayahna tarit taliti buru-buru amit agan ulah dicacana ke da abdi genyak sikil laras pun bapak teh namut pokona aing mah eueuh bapakna anakna ku aing dipaehan Kamarerang ya. let eueuh bapakna anakna dipaehan lu itu Gusti istri buru-buru bantu di belah mana itu musuhnya cucungi lebih kaki itu tetap terong gitu nah ini gak boleh naon bejana ribut di dia Pacar rumah jelema di dia mana? itu di dicuwah naon Dekat di deh. belah dia gitu ayah aduh Dekat ciri itu teh. iya di dia Cara sorangan. mana iya Sorangan mah ya. oh eta nih goblok aing ngarup teu kadeuleun heupan kahalangan ku irung aja aduh kabina-bina teuing awas ya jeung aing utang pati dibayar pati utang sobat sok sia bangsa ngai waduh ya sia ayamnya jeung aing ya lu ya alah Awas siur. teu sangka deuleu ieu urang Baduy aya di dieu Urang menes mah. bener si lain anu maehan Bima teh heeh bener cenah geus jadi arca lain jadi arca deui dek dicet ayeuna teh jadi patung dek disablon Rek Diukir. ieu aing bapana Bima deuleu weh nyaho bapana Bima mah Panu Dewanata Panu Dewanata mah geus maot tong soal akuanana Apalin kena galur. Ya mah. apaan Bima teh keur budakna teh dikukut ku aing jadi aing teh bapak kukut percaya lamun kitu mah
percaya jadi maneh teh anu sabenerna saha ngaran teh kuring bisi maneh teh apa teh ieu nakula teh wah tawa ke si nakula Aisyah desana belah mana lain aing teh kumaha teh naon maksudna si lain nek naon pokona jeung aing urang patutunggalan we sia anu syakur-syakur wawuh jeung panawa mah ku aing di podaran we prung urang patutunggalan jeung aing nya jauh ya goler jadi maneh naon cing pokoknya mah ngaturkeun nuhun we anjing teh atur lumayan
Bisa kalau musuh ge bager ka dewe. sebagai petunjuk